Ardu teh euy, cuma bahas sampeu ke di sana. Mau kitu nya ajak si sana. Lain ajak ah. Sanat. Urang ngalah sampeu di ditu si sana teh loba sia sampeu alaeun baradag. Cenah jika namun dahar di itu make sampeu dibeulem. Di sana si eta kena mawa ka aing. Ayo ngalah sampeu di si kasa. Sia keur ngalah naon. Sia. Aing teh keur nyempurnakeun ilmu. Ilmu naon itu? Main ngagulingkeun wae. Aya naon? Urang ngalah sampeu di si sana. Di mana? Baturan di si sana. Boga Garade teh. Garade. Ieu. Ayo lah. Ayo urang ngalah. Ayo. Ngam. Ieu sampeu sakieu lobana tapi naha ieu sampeu beak wae nya. Kisanak ieu geus nyimpen ilmu-ilmu di dieu tapi naha ieu teu kadetek ku kisanak. Ieu mah kudu diintip ke cara nama. Ieu sampeu karek malak geus beak deui. Diintip ku kisanak. Sia keur naon? Cicing itu bisa nembogana kayak kapanggih. Nah, kumaha kitu? Nembogana galak. Gal di kieu ku aing, hayu di kieu. Ayo bae lah. Ieu mana? Gede sampeuna ieu mah sia. Sok ayo ieu aya ieu. Ieu Ai sia. Ieu. Ih. Mana eta urang ieu nu gede mah belegu ke sia. Ongko tadi nu ieu. Ieu nu gede sok geura ala. Nya, cai ge gede heuh. Ayo tuh ayo. Bieu can 5 menit acan. Ieu sampeu geus beak deui kabeh. Nah, bangsatna jiga kumaha ieu teh. Teu carana mah kudu diintip bener-bener ieu mah. Kudu manggil si Wiro si carana mah. Galade kumaha sampo gararing gieu. Ieu teh maneh teu garing kumaha tuh tinggalin beuleumna ge da kurang. Nu maneh gede nu aing mah sagede kieu. Nu urang mah gede. Ieu aing nu kieu sudi ngadahar naon ya. Nah, sudi. Dahar kumaha eta mah? Udah kayak Deka mana deun? hah? Ngalah deui. Ayo. Moal kapanggih ku nu bogana. Moal. Ai maneh kunaon? Ieu potong. Ayo turun ngalah deui yuk. Ayo. Ih tulungan atuh. Hah? Bisa sorangan ayo lah. Anjing aing teu ditulungan. Sepertinya ada yang memanggil. Si Kisanak ini lagi membutuhkan panggilan. Wah! Geding tatangkalan itu. Sana minta tatangkalan dia si goblok. Hele. Ada apa Kisana? Saya memanggilmu ke sana karena lihat lahanku yang meluas untuk kampungku. Ini semua habis oleh para bandit-bandit itu. Terus Bagaimana? apakah tugasku? Tugasmu denganku, kamu hanya ikut saja padaku. Kita lihat siapa bandit yang berani ke tempat kita mengambil tanaman kita untuk warga-warga kita. Kita habisin bandit-bandit itu. Habisin semuanya. Siap? Siap. Ilmu yang sudah aku berikan kau sudah pelajari di sana. Sudah. Ayo, Mari. kita cari mereka. Gede juga na euy. Gimana ada gede ayaan geura sok ajaran. Panggil lah sih. Ngalung beureun. Pemandangan macul teh mawa. Tegas taneuna. Si kore-kore uleun kitu tah. Iri leungeunna. Oh, sia mah. Naon. Naon.
Iya potong sih dia potong. Itu tukang mana? Sedang apa kalian di sana? Nah, Ini daerahku, hei. Eh, Dari mana kamu? iya, namanya tahu paling dia. Silaing nusuk ngabangsatan sampai sim kuring. Karena abi mah ngalah kasir karena para toet. Bawa dia. Ayo ikut. Kamana? Ikut. Ya, si anjing mah ini udah ketempuhan. Maneh nusuk ngebeakeun sampai dewek teh nya. Sanes Kang, abi Ini kebetulan maneh ya. Kisana mau kemana? itu abi naon ieu? Sok, aya nama geus aya dua nana. Kadieu Wiro. Di masieun panti bangun lagi. Eta naha maraneh wani nyokot sampo dewek. Nah, teu Kang, apal abi mah gitu ngalah eta. kasir. Ngalah kasir kepret. Para toet ieu ngomong. Geus aya nama kieu. Sarua boga pangabisa, sarua geus lila bertapa, urang adukeun ilmu teh. Oh, kayaknya mah kieu we nya. Tau, Kumaha kumaha? aing wani ka mana kitu? Panti balage henteu aing. Wani. Sok. Sok kadieu ngilu. Aing bagian ieu. Halo, kabeh. Pecal. Heula we Mana heula? rumahnya. Heeh, sok Aing hitungan di dia. Ke lamun geus teu kuat, ces ka aing. Di sana. Kumpulkan tenagamu. Aing ngeula nu kitu mah. Siap. Ye ilmu lain sembarang ilmu. Ye ilmu menang tapa 1 kali 24 jam. Hari 24 jam tapa. Sok bijilkeun ilmu selain. Di sana. Bango. Sok ke dia awan. Bicik meneh. Tahun. Ah. Makanya kalau tah benar ya. Saya teman bisi. Jangan nggak capek, sana, iya. Dah. Wani kakaula. Wani. Tampokeun ye jurus Gatot Gaca. Jurus naon? Iya, gelombang dia. Hilap. Der. Prung. Ces. Hup. Ces. Nya, cek aing oge. Tadi ku kumaha ge sia eta mengaga guling. Sok maju deui sia. Serang. Sok, ayo deui. Aduh, saya tamanyan. Naon capek nyeri aduh. Ieu mah kudu ku aing ra, ieu. Ngali. Kemak. Dewek. Nah, teberang. Kena. Oh, kacang ih. Nah, kan bahaya tak kena. Pakai dia sia. Just. Tuh. Banget kali.
yang saya kenal yuk. Sok sia bagian jeung aing ayeuna. Apa didinya aing boga jurus pamungkas? Jurus naon? Pamungkas. Sok Bambang meureun pamungkas mah sia. Sok jurusna cing hade terus. Geus, jurusna geus. Ieu jurus urang ieu. Wah! Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha. Nya cek aing oge kudu kieu mah. Mana baturna hiji deui mana? Anjir. Hei, di sana tulungan. Cenah tuh asiana kemana? Tah, ieu tah jurusna kieu. Iya. Tenang. Aing boga jurus pamungkas. Maneh duanana. Ku aing baleskeun dendam maneh. Kumaha yang ningali. Kunaon eta? Jelema teh. Ayo tinggalkeun ah. Ieu jelema kunaon aing asa can pernah diajarkeun nu kieu. Kabur. Doi, enggak usah goblok. Balik gua. Kabur anjing.